para mitra nuju ngadangkeun dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Tikaraos ayeuna nincak bagian ka sabaranya para mitra bagian ka 38 adeh sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 38 ayeuna Mang Jaya ngaca bagian ka 38 atuh dina waktos basa Sunda para mitra janten upami nu namina lingsir teh panon poe lingsir cenah eta teh kirang langkung jam 1 para mitra kitu nya tinggalkan jam 12 menuju ke jam 1 langkung sedih di waktosna lingsir para mitra sadaya kitunya lega ambahanana kitunya henteu pas-pasan keur waktu lingsir antara jam eta para mitra jam 12 langkung sadiana jam 2 satiajana jam 2 eta kirang langkung para mitra waktos dina basa Sunda. Mangga Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-38 urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra kanu mulya wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca di studio bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ka-38. Sakumaha nu kauninga para mitra karta harita teh para warkeur nyaru-nyaru jadi karto. Samarih ngomongna ge para mitra teu jiga urang Sunda cenah kitu. Maksudna mah manehna teh keur miceun salasa. Kahiji manehna jadi jelema buronan ngan aya untungna beungeut jadi robah kulantaran kabeuleum teh. Janten jalmi-jalmi moal tiasa nangenan yen eta teh karta. Samalih dinyariosna rada beda cenah janten para wargi sadaya anjeunna teh nuju ke ngayakeun nuju nyamur begitulah mangga para wargi urang etang-etang hiburan urang teraskeun hanca dongengna. Kumaha juragan Suganda tiasa ngangkat karta atanapi karto jadi padamalna mangga urang sami-sami Bandungan etang-etang hiburan bae wilujeng ngadangukeun. Sabada harita Suganda nerangkeun nu aya patula patali jeung urusan manehanana di begal teh. Tuluy karto nyarita, "Den, sidikeun sing apik. Apa tanapi ento ka eta jalma?" "Henteu na saha atuh teh Mang," jawab Suganda. Maneh nangan ukur ngareret sakedeung kanu tiluan. Terus namah nitenan jalan. Lamun Suganda hatena tenang, sarta pipikiran teu kawer tangtu bakal inget. Ka Ili jeung Suha nu sawatara taun katukang kungsi tepung jeung Suganda. Basa rek mitenah kabisarmi teh. Tapi Suganda loba teuing pipikiran. Manehna teu inget kahiji-hijina jalma nu kungsi tepung komo da jeung Ili mah sakalige ngan saliwat di tepung teh. Mama kanu tiluan teh apal pisan nu duaan teh si Ili jeung si Suha. Nu saurang jiga-jiga ki Jeladri musuh bubuyutan Mang kapungkur. Ceuk Karto manehna moal poho kana beungeut-beungeut musuhna. Boh ka Ili jeung Suha, boh ka Ki Jeladri nu jadi musuh kabuyutanana. Kening Mang Karto boga musuh? Alasan naon make mumusuhan sagala? Suganda nanya, tapi tetep teu pati malire kanu tiluan. Lah jaman keur ngora, perubut awewe Den. Mata gemes emang teh. Mun bisa mah yang laksana heula ngajajal pangabisana. Kenging tak ento Den. Karta panas hatena. Hayang buru-buru adu hareupan jeung Ili katut Suha nu jadi musuhna. Ulah di dieu Mang bahaya engke we di puncak. Kitu ge kuring malah ulah kababawa, keuna urang siap heula treukna. Engke di puncak urang pegat, cek Suganda bari nitenan kaayaan di hareup. Sakilat katempo jalan lowong. Manehna mere isyarat ka supir truk ku klakson, lep nincak gas, leok belesat sedan teh nyiap truk. Sakedeung ge geus kapiheulaan, Karta narik napas panjang. Lah beres Den lah. Urang pegat di puncak. Milor tempat nu sae Den. Mang aya ngejajal pangabisana. Nah sanggup kene tarung tak ento. Jeung di penasaran we hayang tepung jeung si Jeladri. Nah bener si Jeladri teh ririwana. Da manehna panteng geus dikuncelungkeun ke laut. Ceuk Karta bari ngalieu ka tukang tapi musuhna geus teu katempo. Lah kumaha engke we seusehanana mang lah kuring mah teu bisa mastikeun.
Atuh saja bati kitu omatnya ulah direteuing tarungna bisi ngae polisi babakuna mah. Cek Suganda teu pati merhatikeun kana maksudna Karto. Tapi oge ngarasa penasaran hayang nyaho kana kajadian nu sanyana. Sedan terus ngabiur ngajugjug ka kebon enteh di puncak. Tukangeunana truk nu ditumpakan kuno tiluan nuturkeun. Beuki lila beuki jauh tinggalin tungtungna jauh pisan geus teu katempo deui. Tekung silila tapi kabeungeut puncak pas tidinya aya palataran saeutik cukup keur tarung opatankeun. Reg sedan teh eureun Karto jeung Suganda tarurun terus pating bedega sisi jalan. Rek dikumaakeun musuh-musuh teh mamang ceuk Suganda. Larek diwaran nepi ka ripu we, mang moal geuna sare. Muncan laksana nyi ka siswa jeung si Ili. Maranehanana bangsat geus loba dosana, geus ngrugikeun ke Blarea. Keun larek dipegat ngumang, jawab Karta bari taki-taki panon melong kalande. Keur kitu kurunyung truk nu tadi teh datang majuna alon. Ari sabab masih keneh nyorang tanyakan, Karto atau heun gancang truk teh dipegat. Kabeneran teu hese reg truk teh eureun di sisi. Naon mang? Ceuk supir bari ngelol tina jandela. Entaguan segedeng jang. Mang aya perlu ya. Awas ulah ka majunya. Bising dilaporkeun ka polisi. Nomor mobil ujang tak dicatat ku mang. Jawab Karta bari jeleng luncat kana bak mobil. Menin sakilat jang nganaker. Sabab teu wau hapunten. Siga nu babari pisan sakilat geus aya di luhur puguh we nu tiluan teh kaget. Sabab teu wawuh ka Karto. Boro-boro Ili jeung Suha najan Ki Jaladri ge apa teu apaleun da puguh beungeut Karto geus robah pikasieun. Suha, Ili Jaladri sia turun sia, mun teu turun modar sia. Ceuk Karto bari nulak cangkeng. Puguh nu tiluan beuki kaget ukur silih reret bari jeung teu ngarti. Moal ngagugus ya rasakeun ye. Karto jiga nu edan. Langsung nubruk ka Ili krewak nyekel pigeulang leungeunna kiri we dijungjungkeun. Ili kakejat hayang leupas tapi Karta leuwih rikat. Ili dibalangkeun ka handap kedabut kana lemah korejat hudang bari kukulutus. Setan alas ya. Narek naon ha? Teu bubugu ngajak ngesang ka aing. Karto teu nemalan. Sakilat newak Suha krewak kerah bajuna cabet ditampiling. Atuh mending ngalengak sabot kitu krewak dicekel dua pepeuteuyanana. Balawar dibalangkeun ka handap kedabut niban lemah. Sanasib jeung Ili. Korejat Suha hudang beungeutna geuneup. Jelema kurang ajarnya. Karta dikitukeun teh teu riuk-riuk, manehna kalaka nyarita. Jaladri, kunaon sia ngecedog wae ha? Turun. Mun teu ngakuku, tak ditotokeun uluna ku aing sia. Ceuk Karta bari mureleng kaki Jaladri. Nu ngahuleng heraneun sabab aya jalma ujug-ujug ngambek. Ka musuh. Jika ka musuh Ki Jalaradi rada hariwang manehna can pati jagjag. Saha nyeun? Rek naonan sia jawedan? Yang dicabok sia ku aing. Ceuk Ki Jaladri bari molotot. Karta beuki ambek. Manehna teu nemalan seak narajang ku peureupna kilek plos milepas beledag kana bak truk. Nepi ka ngarieg. Tapi Karto teu kapok hiuk narajang deui leuwih tarik. Kilek Ki Jaladri ngagilek ka kenca. Lengan katuhuna ki serangan musuh tapi tanaga Karto kacidak rosana. Kaleong kubrag Ki Jaladri kabantingkeun. Sirahna tidagor kana kai keur kitu dampal suku Karto ngalayang kana tarang. Cedak lengak Ki Jaladri ngalengak. Jajantung meni asa ngajedud bakat kureuwas jeung nyeri. Hate panas hayang ngalawan bati gergeteun sabab tanaga lungse keneh. Modar sia bangsat untuk ngagugu ka aing diwaras sia ku aing. Ceuk Karto bari krewak nyekel pigeulang leungeun Ki Jaladri. Tuluy dibantingkeun ka handap curalit kedabut Ki Jaladri kana lemah. Kuniang hudang bari meyegeung bobokong karasa nyeri jeung seueul. Jeleng Karto luncat ka lemah dipapagu Ili jeung Suha nu geus tatan-tatan. Seak dampal sukurek nyapu pincurang Karto. Kilek plos seak peureub Karta kan tarang Ili. Cabet bang ieung jari jeug Ili nahan awak sangkan teu rubuh. Bareng jeung kitu Suha ngirimkeun panarajang nu kacida kesitna nu diarah palipisan Karta. Ciat modar sia bangsat. Seak brek panarajang ditakis ku Karto. Gerakan Suha ngaraneg sakedeung ku Karto teu dilalaborakeun. Sakilat ngasupkeun peureub nyodok hulu angen kiu.
suha ngajarig jeung ka tukang bari meyegeung. Barang rek disusul tepus ku sabetan kepang, suku Karto dijajak ku ili tigigir rampeol, bru Karto rembuh. Sakilat katempo suku ili datang direk ngabentur tarang, kilak miceun serangan, marengan leungeun kenca nu newak suku musuh, kep pulilit diparieskeun. Aduh ili meuni melenting cangkengna bari nyengir. Bakat ku nyeri, Ari Karto ngorejat hudang bari notogkeun ili satakar tanaga. Soloyong, cedak, bujur ili kana beungeut Ki Jaladri, cumpalit duanana ngacungkel. Korejat hudang deui meuni bareng duanana molotot ka Karta nu geus nulak cangkeng bari molotot. Ili jeung suak, jeung tibatan loba aturan teu puguh, leuwih ade sodorkeun kokot sia, wae ngerek dirante, disetorkeun kana wajib sia. Sabab sia jemaah teu. Cek Karto bari ngadeuketan. Tapi tetap hati-hati sabab manehana teh keur nyamur. Sia teh sanyana ha? Naon urusanana sia milu campur kana urusan aing bari noge. Ceuk ili bari ngaleper. Keheul tapi sieun ku Karta nu memang lain tandingan manehanana, malah suhage karasa kimir. Entok perlu tatanya deuleu. Nu penting moal aya gunana. Sia geus nyieun rupa-rupa kejahatan, ngeganggu kana katentreman belarea sia. Ceuk Karta deui bari rek nubruk ka ili. Tapi Ki Jaladri ngadadak buring has manehna ngumpulkeun tanaga saaya-aya. Jeleng luncat ka Karto. Suku Katuhu geus lempeng kana dada. Kilek Karto ngagiwar ka kenca. Bari nyabetkeun pigeulang Katuhu mapag suku musuh. Hiuk jebet kuak Ki Jaladri ngoceak pincurang meuni asaremu. Bru rubuh terus ngedepong. Bari ngahegak panon bolotot mureleng ka Karto. Hahaha. Sia rek ngajagonya. Moal bisa ngajago sia Jaladri. Sia masih seledri deuleu. Untuk bisa maju ngelawan aing. Hayang kojor sia. Ceuk Karto bari ngadeuketan Ki Jaladri. Untuk kekerot nahan amarah geus hayang ngrekeb ka musuhna. Para mitra kaum dangu, Ki Jaladri tuluy nyarita deui. Sangaran sia nu sanyana ha? Naon maksudna sia ngaganggu ka aing? Awas sia mun teu ngabejakeun ngaran di podaran sia ku aing. Ceuk Ki Jaladri bari cengkat lalaunan. Hatena para mitra bari mapatkeun ilmu panemu jampe pamake. Mapatkeun ajianana pikeun nambahan kakuatan nu lemah. Ser aya hawa panas nu sumaramah kana sakujur awak. Ngadadak beungeutna jadi beureum panon bolotot. Huntu kekerot Ki Jaladri ngadadak jadi kuat nangtung ajeg jeung tegep. Jaladri, entok kudu tatanya ngaran moal aya gunana sia. Ceuk Karto bari ngirimkeun peureup. Nu Katuhu ngala beungeut. Tapi sakilat ditewak ku Ki Jaladri cenut dicentok bari dibantingkeun ka tukang. Tolonyong Karta ditotong ka bawah ku tanaga sorangan. Untung rikat majukeun suku Katuhu, julaeu awakna ngungked. Rikat maliknya hareup musuh, seak dampaleungeun Ki Jaladri kana pipi. Kilek Karto ngagiwarkeun sirahna, plos leungeun Ki Jaladri milepas. Karto sakilat maju bari ngajulkeun peureup kana gado musuh. Hiuk, jatru. Waduh. Kurang ajar sia. Ki Jaladri kokobongan celeng luncat ka tukang. Maksudna rek ngawahan tapi dituturkeun ku Karto. Sakilat ditonyok dadana cebrot nengel pisan. Rumpuyuk Ki Jaladri ngarumpuyuk. Tuluy ngahuleng bari ngarasakeun kanyeri dina dadana. Ayo sia udang deui. Hayang modar maneh sia seledri. Ceuk Karto bari mulereng. Keur kitu ili jeung suhana rajang babarengan dua peureup but-bet di kenca jeung Katuhu. Seak bekeuna kana puhu ceuli kenca. Ari leungeun ili ngancam careham lep Karta ngelok. Bari nyamar tuur ili ku pigeulang leungeun. Jabrod kuak ili ngoceak. Tobat, aduh, tulung, aduh. Bru nyuuh tuurna meuni asarmu. Lan, moal aya nu nulungan sia paling oge ieu ye. Menta tulung teu boga ka era sia kurang ajar. Ceuk Karto bari ngayunkeun dampal suku Katuhu. Rek ngagedor tarang ili seak gereleng plos sepakan Karto nyabet angin sabab ili rikat ngagereleng kagigir. Bangsa ciar kemana ha? Karto nafsu sabrut narajang leuwih kesit. Tapi Ki Jaladri geus kumpul deui tanagana sakilat nyabetkeun puhu ceuli kana dampal leungeunna. Punten, nyabet puhu ceuli sareng nyabetkeun puhu ceuli. Nyabet puhu ceuli Karta ku dampal leungeun anu dikagigirkeun. Seak leplos Karta salamet sabab rikat ngelok. Bareng jeung kitu awakna malika Katuhu langsung ngabantingkeun leungeun ngalacareham lawan.
Hiuk cebrod Ki Jaladri kabeunangan. Koloyong reg-eureun ditahan ku Ki Suha anu geus takit-takit tita tadi. Modar sia sedan, ceuk Suha bari ngayunkeun peureub kana beungeut Karta. Tapi Karta rancingeus. Peureub musuh teh diantep sina ngaliwat heula, barang geus milepas langsung ditewak sarta dicentok sakaligus. Tumerapna tolonyong Suha ngagedebut rubuh neungar ban truk nu masih kene aya di dinya. Lengak kolepak Suha ngagoler, panon buncelik kletah ngelel. Teu kuat nahan kanyeri, akhirna katuru lengan tuluy kapaehan. Nempo baturna kitu Ki Jaladri jeung Ili ciga nu kasurupan. Bareng naraja ngababi buta, saberut, put, sabetan peureub ngancam Karta. Atuh puguh rada ripuh Karta teh sabab musuhna jadi bayangan. Lila-lila Karta beak tanaga, gerakan mimiti kenor, tungtungna cabrod panampiling Ki Jaladri kena kana puhu ceuli jeung palipisan. Waduh, kurang ajar sia, wani-wani kangga aing teh. Karta gegerungan mata kuatir, tapi Ili para mitra sadaya, jeung Ki Jaladri teu ku Ili jeung Ki Jaladri teu didenge kalah kadicah cer ditampilingan. Ari kitu-kitu teuing waripuh Karto teh manehna usaha sateka polah rek ngejat, tapi ku Ili geus diudag bari dihujanan ku paneunggel. Kocapkeun para mitra, sugana harita meninga jenghok bakat kureuwas sabab nempo Karta nu kacidaripuhna. Kalayan teu panjang pikir kop kana kunci roda celeng luncat, harita teh ngadeuketan. Kanu keur tarung hiuk ngabubat babit kunci roda satakar tanaga, celeng Ki Jaladri jeung Ili laluncatan mundur sabab serangan Sugana ngabahayakeun. Balik mang, hayo kana mobil. Sugana ngagero bari tetep ngabubat babit pakarangna. Karto nu memang geus ripuh teu baha keuat lumpat muru sedan plus ka jero. Dituturkeun ku Sugana kerung sedan dihirupan. Tius init menimang prung ningalkeun Ki Jaladri jeung Ili nu colohok bengong. Sajongjongan mah duana ngajanteng bari ngahuleng. Malong ka jalan urut ngaliwatna sedan Sugana. Dina kaayaan kitu kalangkang beungeut Sugana ngagoda pikiran Ili. Sabab inget-inget poho kana rupa kitu teh nu akhirna Ili sadar yen jalma nu nulungan Karta teh supir sedan anu kumanehna kungsi ditodong. Kurang ajar, ha? Nah, aing jabat lolong-lolong teuing, ha? Aing kakara inget ye yen manehna teh nu kungsi ditodong ku aing. Ari lalaki nu saurang nu kungsi ngagagalkeun niat aing. Hanya kal kaduhung teu dipodaran we sakalian, ceuk Ili ku kulutus. Kadengieun ku Ki Jaladri, kaget manehna ngomong. Ngomong naon sia Ili? Nah jiga nu kaduhung euy. Jaladri, nu bieu musuh urang kuring euy, nu kungsi tarung di jalan bypass. Waluh hanya kal pisan, mun dipodaran mah sakalian beres lah. Cek Ili bari ti papereket ngeupeulkeun peureupna bakat ku haneueul. Piraku euy, namu asalah tetempuan ha? Cek Ki Jaladri, teu pati percaya sabab tadi mah Ili teh teu boga pikiran kitu. Puguh kakara inget ayeuna. Da tadi mah si supir sedan teh teu sidik atuh, ai bieu tas tarung ingat. Kumaha atunya? Ili ngahuleng manehna mikir kumaha pilampaheun. Ayeuna kok kieu we, Suha tulungan heula tuluy taekeun kana truk. Urang udag si bangsat, urang waras sakalian. Dewek ke hanya akal we, sabawa sadihina ku jalma eta. Mun nyaok kitu mun dipodaran dari teh. Sok naik kana truk. Cek Ki Jaladri bari ngadeuketan ka Suha, nu masih keneh can eling. Ili nuturkeun paneuri tuluy ngagugulung Suha. Para mitra kaum dangu, ari supir jeung kenek truk. Sabada nyaksian kajadian tarung manehna sadar jeung ngarti kana naon-naon nu bakal kajadian. Kalayan teu panjang mikir supir ngahirupan mesin lep nincak gas piur truk teh ninggalkeun Ki Jaladri jeung baturna. Supirna hariwang sieun ka babawa, atuh puguh Ili jeung Ki Jaladri meuni calangap bakat kureuwas sugan teh moal ditinggalkeun kitu. Kurang ajar, sugan kielo supir teh ha. Nah, betinggalkeun ka urangnya. Lain euy abad ongkosna geus dibayar tadi teh. Ceuk Ki Jaladri bari kakerot nahan amarah. Panon katara beureum burahay. Heuh nya kunaon supir teh nya? Sieun kitu? Keun we andap. Dewek apal nomor mobilna. Engke mun papanggih tewak sarta supirna urang barah. Jung manggat mobil sejen. Mun aya mah ulah truk ngarah iuh karunya ka si Suha.
Ki Jaladri marentah gancang ili megat mobil. Tapi teu aya nu daekeun eureun kabeh nyemprung wae matak jengkel. Tungtungna Ki Jaladri jeung ili katut suha caricing di puncak pas bari megat mobil. Keur kitu turun harita teh para mitra. Nyaeta pepedut puruluk hujan miripis. Pepedut teh ieu mega para mitra nu kanal teh. Saranganan teh kabut gitulah. Hujan miripis hawa tiis mata kabulusan puguh suha beuki ripuh awakna gibrig huntu noroktok tanaga nulung se beuki lilis bae. Bieu teh kakara eling ayeuna ngulapes deui teu kuat ku hawa tiis. Cag urang tuna heula lalampahan Ki Jaladri jeung baladna nu keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna kocapkeun sedan sugana nu maju muru Cianjur. Sanggeus beak pupudunan leok mengkol ka katuhu bus ka kota Cianjur. Sedan dikenoran majuna sugana narik napas panjang. Rewas kuring mamang balua se nempo sirah mamang nu diperekpak ku musuh. Muni asali nu karasana ku kuring. Natek buru-buru kabur atuh tadi mamang teh. Sugana setengah maido. Sabab karta gagabah jeung sologoto henteu ngingetkeun kana kasalamatan dirina. Lih, pukumang yang buru-buru kabur tadi deden. Tapi sirah kebaru lieur ya. Mang tok nyangka si Jaladri jeung si Ili bakal kitu gelakna kawas bagong bayangan ngamuk ngubak ngawik. Cilaka yo. Mun teu aya aden maripu mang teh. Nun den. Ceuk karta terus ngaragamang kana rokok pelenyun udud. Kumaha tu ayeuna mang? Nageus ngarasa puas ngawarah musuh. Tuacan den lah. Malaka-laka beuki penasaran sabab mang boga hutang. Hayang males kanyeri ka si Jaladri jeung baturna. Atuh sejabati kitu mang teh heran. Naon sababna si Jaladri make ngaiji jeung siswa katut ili. Di mana patepungna? Ieu matak ngabingungkeun ye. Mun bisa mah yang nanyakeun ka maranehna. Na kumaha teh mimitina? Jawab Karto bari ngusap tarang. Karasa seueul tapak ditampiling musuh. Kieu memang lah alusna mah kajadian teh popohokeun we lah. Ulah dipapanyangkeun sabab kuring teh jadi teu tentrem ieu teh. Sieun aya musuh nu datang ka imah nu akhirna matak ribut jeung ngabahayakeun ka sarerea. Mun mamang hayang digawe nya di kuring jauhan mumusuhan, cegah papaseaan, sangkan aman jeung tentrem. Tah kitu emang kumaha kira-kirana satuju? Karta teu nemalan, manehna ngahulang mikiran omongan Suganda. Lila-lila kapikir benerna sabab mun kitu terus-terusan memang moal jongjon digawe, moal jongjon usaha. Nya kahartos den, mangga sejatumut lah kana amanat aden. Mang moal nuluykeun mumusuhan jeung nu tadi, geun bae diantep lah. Sina ngajalankeun ku naon teh kayangna masing-masing. Jangkeke mun geus apes bakal katewa ku nu wajib. Mang marek mikiran diri sorangan we sejaba bakti ka aden. Kitu ceuk Karto. Manehna janji dina ati muarek manyangkeun papaseaan pikeun katengtreman sarerea. Nya syukur atuh mun kitu mah kuring ngarasa regreg jeung bagja. Taina kuring bantuan mikir ya sabab kuring boga masalah nu kacida rubatna. Kuring yakin mamang geus loba pangalaman dina hal ieu. Sugan we aya mangfaatna keur kuring. Ceuk Suganda bari tetep melong kana hareup nitenan jalan nu rek diliwatan. Lah aya naon den? Eta kinten-kintena aya masalah naon den? Masalah pribadi mang. Nu kacida di Rusia keunana kanu sejen. Ayeuna kuring percaya ka mamang sabab mamang geus jadi pagawe kuring. Kieu nu dimaksud teh. Salila puluhan tahun rumah tangga kuring can manggih kabagjahan. Lantaran salilana pusing ku mikiran pamajikan. Ari nu jadi kasakitna taya deui iwati adatna nu beda jeung batur. Gurat batu jeung sok hayang meunang sorangan. Salila puluhan tahun kuring usaha banting tulang, hayang nyugemakeun manehanana, tapi teu asa-asa teu ditarimakeun. Sabab sakabeh rengkak paripola kuring, dianggapna teh salah jeung salah we. Sarta salilana sok nyangka nyelewer ka kuring. Tah dina ieu sabagian leutik geus dicaritakeun ka mamang basa di restoran teh. Mun keratos kartos. Lajeng kumaha den? Karta beuki panasaran. Kuring salilana disangka nyolowedor, tapi kuring can pernah kitu peta. Rasa jeung pikiran katut jiwa jeung raga salilana diabdikeun keur kapentingan rumah tangga. Ngabelaan anak jeung pamajikan. Tapi pamulang tarimana kuring ditimurukeun unggal waktu, taya halodo panyadapan. Jadi kuring teh dituding hayo-hayohan, bari teu rumasa, taina kuring teh kapalang belang. Kagok borontok, rek nyolowedor sakalian. Dabungan teh dituding bae keukeuh kitu tah. Ana gebeg teh Karta ngarenja greuwas. Sugan teh moal kadinya losna.
Karta memang baragajul urut penjahat nu matak musingkeun ka sararea. Tapi ari ngadenge paniatan Sugana jiga kitu mah hatena teu mikeun. Pok Karto nyarita panonna melong ka Sugana. Den, nantu lepat sasauran teh. Nabet kagungan emutan kitu, Den. Sing eling. Ulah kemana bae sasauran teh pilih katuliskeun juring ke. Nah, jurig-jurigun bisa nulis mang. Teu kudu sieun ku jurig malah, kuring mah teu salah ngomong kitu teh da. Bener jeung nu diucapkeun kalayan sadar. Sagemblengna kumaha nurutkeun pamadegan mamang ieu? Sugana ngareret sakedeung tuluy melong deui ka hareup. Lah nya salah. Upami aden kitu salah pisan kagungan emutan kitu teh. Ulang nganggo jalan eta teh. Langkung saya milari de jalan nu sanes ulang nganggo jalan eta. Singawatos ka putra, singawatos ke gaurwa. Sugan we tiasa kene diakalan, tiasa dinasehatan. Nu salah ulah dilawan ku salah, nu heuras ulah dilawan ku heuras. Margi akhirna matak cilaka kesererea. Tak itu pamadegan mang mah. Sugana serileuti. Kawas nu nganggap sepi kana eta pepeling Karto. Tapi sanyana mah memang kaharti kitu pisan kuduna. Tapi hate Sugana geus teu sabab manehna ge geus taat ka pamajikanana nu adatna kitu. Lah na kalah ngeulang Den, teu kaanggo pamedak mang. Lain kitu mang, ngan kuring teh taat geus teu sanggup nganasehatan ka pamajikan nu gurat batu. Mun kuring nyaritakeun perkara ieu buntutna teh jadi pasea, matak namahan jengkel. Lah ulah putus asa Den, payunan kelayan sabar. Damang mah percanten upami di payunan kelayan sabar, pasti tuang raya oke janten sabar. Karta tetep mere pepeling, sangkan Sugana teu kamalinaan. Nya kasabaran daya watesna mang kuring ge butuh kabagian dunya nu jadi cita-cita ti budak. Kuring teu hayang dijajah ku awewe tapi oge teu hayang ngajajah ka awewe. Hayang soteh babarengan ngambah sagara rumah tangga. Pikeun hudag kabagian dunya rawu akhirat. Tapi cita-cita jeung kahayang kuring teu ngawujud sabab batur kasakasur teu sahate teu sajalan. Mun kuring hayang laksana cita-cita taya di jalan sejen iwati kudu nyokot jalan sejen. Nu patukang tonggong jeung jalan pamajikan kuring. Tak kitu putusan kuring teh mang. Sugana ngajelaskeun Karta ngahuleng. Rada lila mikiran omongan Sugana. Geus kitu pok deui nyarita. Wah mun kitu mah aden teh mentingkeun toing ke diri pribadi. Untuk ngemutkeun kapentingan putra. Nah kumaha akibatna upami aden nyandak jalan eta. Na moal matak reksa ka tuang putra, nantu abot. Na moal kaduung, sing emut den papisah jeung anak teh langsa. Ceuk Karta rada dareuda, manehna jadi inget kana si Brojali jeung Bisarmi nu can kanyahoan ka mana ilitna. Para mitra kaum dangu, Sugana nyarita deui. Mang, perkara budak memang geus dipikiran ti bareto. Niat nu sarupiak ieu teh sanyana mah geus ngalangkang dina uteuk ti baheula. Ti mimiti nyaho jeung apal kana adat pamajikan, tapi harita barudak teh leutik keneh. Cikalna oge kakara kelas 6 SD. Kuring berat ka barudak nu matak najan pusing jeung jengkel ge kapaksa nyabar-nyabar maneh. Da hayang nyugemakeun anak teh. Tapi nepi ka galede anak, sikap pamajikan tetep we kitu. Malah beuki di teh kalah ka beuki parna ditamah ku ngapilainkeun kana kewajiban salaku ibu rumah tangga. Tah kulantaran kitu kuring tetep rek nyokot jalan sorangan. Moal bareng jeung pamajikan perkara anak teu jadi halangan. Sabab ayeuna mah geus galede. Atuh sajabati kitu kuring geus boga keur bekelna nu cukup. Harta bana kuring moal beak ku anak tilu. Cek Sugana. Pipikiran beuki sasar akibat tina kabingung jeung jengkel mikiran pamajikan. Aduh, nah duki kaki itu aden. Nah parna pisan penyawa tuang wae raji teh aden. Nantu tiasa dilandongan dola. Ceuk Karto beuki maraneun manehna teu nyangka. Ye nu senang jeung beunghar ge boga masalah nu sakitu beratna, bener mang. Kasakit pamajikan kuring parna pisan. Apan kamari ge geus dibejakeun, mun tetep kitu marek dicobaan dibawa ka rumah sakit jiwa. Atawa rek dipariksakeun ka dokter jiwa, tak kitu mang. Cek Sugana dari anaker, nyaritana jiga nu nya-nya jeung hate. Kak cida teuing Den, ulah kitu Den, isin kudu sanes. Upami duki ka kitu teh, tangtos kana isina Den. Isin kusaha mang da kuring teh jengkel atuh sabab pamajikan kitu wae salilana.
Matak jengkel jeung pusing kuring teh geus taak teu bisa mepelingan. Jadi putusan mah kieu we dituding geus disangka geus sakalian lah rek dihajakeun we naha. Naon salahna dana jan teu ge disangka mah tetep mending nya we teu matak nyeri kana hate. Karta ukur gogodeg. Teu nyangka yen dununganana boga masalah nu kacida ruwetna jeung kacida matak heran. Akhirna Karta ngahuleng teu wani nyarita deui. Nah kalah kacicing mang, kuring perlu pamanggih mamang ye. Nah kumaha lamun kitu? Sugana nanya deui. Boga rasa yen masalahna can rengse hayang ngadengi pamanggih Karta. Mun kitu awon numutkeun pamejak mang mah, ulah dijalankeun rencana teh pilih matak mandawa kana salira Aden ku anjeun. Cek Karta tegas teu asa-asa nyaritana. Nuhun ari kitu mamang, tapi kuring aya keneh tanyakeun nya ye. Ku mamang kudu dijawab kalayan sajujur-jujurna. Mun kuring kawin deui, mamang rek milu ka mana? Nah rek ka pamajikan ngora atawa kanu kolot? Sugana tumanya deui ngomong tatag gawas geus teteg hate. Lah mugi-mugi we sedayana ukur lamunan ulah janten kenyataan. Mun Aden nikah deui mang mah moal nurut kanu anom sejaba bakti kanu sepuh. Margi Aden perantos ngajelaskeun kemari yen Aden watir ka putra nu tilu. Anu teu kaurus segala rupina. Taeta nu baris dituturkeun ku abdi, jawab Karto sarua tegasna. Hatena geus teteg dengaran cabang. Mun kuring boga pamajikan dua mamang rek kumaha? Antu tiasa kumaha damang mamu dharma ngarencangan. Perkawis eta mananging Aden nu kewasa entu badhe ngalelangkungan mang mah. Jep duanana jarempe. Sugana para mitra sugema ku jawaban Karta. Manehna ngarasa tentrem teu melang jeung hariwang sabab munnya teh mahal kawin deui moal melang ninggalkeun anak nu tilu. Sabab bakal diurus ku Karta sakumaha mistina lila-lila pok sugana nyarita. Nuhun ari kitu mamang kuring ngarasa teteg hate jeung regling. Kuring amanat kade sing bener-bener ngurus anak kuring nu tilu. Kawulaan sing geten sabab anak kuring nu tilu kurang kanyaah ti kolotna. Kurang kanyaah ti indung bapa. Sabab indung jeung bapa unggal poe sibuk ku kagiatan masing-masing. Kuring geus usaha sateka polah nyegah pamajikan sangkan ulah aktif teuing di luar. Tapi tahun-tahun tetep kitu matak jengkel ayeuna teh mang. Ayeuna mang muga-muga anak nu tilu teh teu kamomorekeun. Nyamang mah secangiringan bae. Bade tumut kana amanat Aden, jawab Karto manehna memang geus janji dina ati. Rek digawe nu bener-bener jeung jujur. Sabab pangalaman nu geus-geus mah mun digawe satengah hate teh akibatna goreng pisan. Sugan we ari jujur jeung tawakal mah bakal mawa kana kamagjaan hate. Para mitra kaum dangu, seda nyuruwuk di jalan Raja Manala sugana beuki teger hatena. Sarta beuki asak rencanana harita ge duanana jempe siga nu beak picaritaeun sabab badami geus rengse. Mung hanya kala waktosna kabujeng seep para mitra.